nama dengan jalan yang benar memang Sok ayeuna sok. jika nama jalan yang benar mah itu mang Hah? jalan yang benar kan itu. Geus satu aing itu. benar kan itu yang jalan yang benar mang suka dari itu mah tukang kopi mang Heeh. Jung. oke lamun mang yang kopi mah di bluetooth kan kurang namanya ieu nanya kungkul jalan teh jaba ieu teh mana datarna tuh capek kecing aing dia istirahat heula kayak lagi jadi inget kasih kudo wing asa buntu kan itu teh jalan teh asa balik deui ka saung balik deui ka saung kan itu mah karunya si kudo tes mah tuan uing sakadeng deui balik deui jiga nang ka dieu da buntu eta jadi lah ditunaan cai ku uing karunya tes mah tuan uing ya aku mau ngaliwat ka dieu si kudo lihat kantong teh balik teh rasaan mah mau batu ini teh aduh si kudo aja bacaan ayah udah pasti ka dia deui kata gerak udah buntu kan itu mah aing tahu sih aing capek neangan jelema pampang nama dendam aing can terbalaskan ya teh coba si kudo pasti balik deui ka dieu si kudo teh soalna buntu kan itu mah pikir-pikir aing ning si kudo lah ku aing di gawean anu da panggihna jeung si kudo aing mah ayahna we hampura kudo mun panggihna lain jeung maneh pasti lain jeung maneh wing teh dendam uing sugan we setik-setikeun uing tah kana si uing teh rada meleleh kasih kudo ku aing tah kela euy dengan strategi aing si kudo ieu bari nginum euy sugan we nginum deui uing beunang pencerahan aya ide uing ayeuna mah asa aya kertas deui dina kantong uing tulisan ku uing kayak dituduhkeun ku aing duit deui tapi tong harta karun sapo kertas aing cek uing oge aya kertas ieu anak aya kertas jangan nulis uing kenal nulisnya euy ya Allah maha adil uing ya uing nulisna teh tulisan ku uing kudo nuhun terus bantuan
urang. Nah, parat euy. Itu na di dia ku uing. Nah, pasti ka dia ieu da eta mah buntu si kudo teh. Pasti balik deui ka dia. Nah, geus beres aing nulis. Nama rek meuli kopi jeung udud. Aing sabaraha minggu teu meuli udud jeung kopi. Meuli fresh kopi. Kota uing. Pasti manajang we kieu karek balik. Geus nyangan jelema uing teh mang ieu teh duh. Mentuan balad uing. Tadi teh buat caritakeun nama cenah baturan uing teh anu ngaheureuyan cenah kamanehana teh. Di tayangan ku uing teh jeung balad uing teh ngan uing mah ka ditu, balad uing ka ditu aya sing hareunjang teh balik deui ka sawah. Aing capek kalah ka mang. Asuk-asukan deui karunya. Puguh mang uing ieu teh kalah asuk-asuk kanda kehead nama padahal mah aing mah teh di bukan acan mentuan si kehead teh balad aing teh mang, tapi da meureun aing teh da soulmate uing teh kitu-kitu. Aing mah ke mana wae kieu mang eta mang? Rek ka sawah rek tugur. Hah? Ka sawah rek tugur. Simang tugur wae kieu. Coba make celana lepis jeung deui. Cino ieu mah cino lain lepis. Makarep mang ah. Teu susu si kehead. Ka mana jalanannya. Padahal mah asa nuturkeun aing jadi di tukang teh. Kapan ka mana dia lupa teh. Sugan aya tanda-tanda di hareup euy. Sok eta tapakna biasana mah, da tapak pujurna badag setan. Bisa. Tengan itu aing. Naon botol cai aing. Aya di dieu euy. Mas. Kan keheula. Yang iya aya tulisan. Sing goreng teh berenang manehna teh. Ka mana nya euy? Jelema. Kudo nuhun geus mantuan urang. Urang rek mere hadiah ka maneh berupa duit. Bere duit, nu bogaeun duit sih kayak dia mas. Teang dina tangkal cau, dina plastik. Nah, itu plastik naon itu? Dina plastik herang. Ternyata si eta bager oge gini kan. Cerita mameurna intinya semantuan manehanana naneangan jelema ditunaan ieu kertas jeung cai nginum meureunna bisi aing teh haus maksudna mah coang ieu peureuk wae saya duit cenah dituna dina plastik dina tangkal cau dina plastik. Nah, duit itu siapa di kantongan padahal mah transportkeun we ka aing kajenteng neangan jelema engke aing teh milu ngawede di mana aja di tangkal cau teh tidak mah jauh-jauh teuing ya si eta mah awakna ge peneh mah mungkin tangkal cau anu jangkung belah mana nya tangkal cau penek. Aduh deket keningan euy. Menang aing lumayan jang meuli kopi ieu mah euy si Jamek bager ngeureunna mulang terima ka aing teh. Nanti juga ieu mah lain mana duit nah ieu teh eueuh teu kalah kades aya tulisan deui wae. Do kusabab urang teu kuat hayang ngopi. Jadi duit nanti dibawa heula urang kewen panggih di warung. Ai si kehead sugan teh aing teh heueuh
Beri duit di bawah di wadahan kena plastik efek kertas di kertas deui. Karena kok aing James ya. Si James kehead kalau kamera kertas ke aing. Bener-bener duit ya sini teh. Jeung meuli kopi aing. Ladang mantuan manehanana. Kayak dipakai ngopi. Duit nanti. Kamera kertas ke aing teh. Tiga kantong si kehead dia. Pang. Ayo nama. Bener. Ya makan tong si James. Ek ngeureuyang aing an manehanana pinter teuing kantongan dituna. Ieu inu ngaranan rezeki budak soleh teh tah. Rezeki budak soleh dibobodo tidak Gusti teh tegaeun peuing. Beunang kantong dua ku aing ek ngopi. Kantong si James. Pokok si James kebayang di warung kopi ayeuna teh ek mayar bingung. Duitna eueuh ku aing. Nolok susu si James ku aing. Duitna teh apa heula ketang si eueuh duitan. Wah, komplit duitna loba euy. Aya nu hejo, nu koneng, nu ungu, ge loba. Geus. Nit James. Maneh mah pinter teuing, Mas. Harihan ka aing.